sadaya rakyat Galuh. Gerajuk-juk keratuan Galuh Pakuan. Didinya ya keraton Mandala Agung. Geranunga dina 10 mancing ke sauran pikuku. Sadaya nuju ka Galuh. Mimitian usik dakiwari geus kapalu. Tapakeun rahayatna geus moal ungut kalinuan geus tegeda gangina geus moal kapangaruhan. Ayo maju bebarengan nu anyar geus ngapaladan geus kalari sajeung raksa angeus teu bisa di